Gitu atuh araranteng. Saha nu tos kenging? Kenging Acan. apa? Kenging teh meunang. Eleh henteu. Belum. Ya, belum. Ya, teu nanaon lah. Hayu ayeuna urang dengerin carita mah heula nya. Tapi urang taros heula. Rerencangan anu di bumi. Hai, rerencangan anu di bumi. Kumaha Dararamang? Tepang deui sareng acara caki dina dinten ieu. Dinten ieu emak bade nyarioskeun hiji jalmi anu bager. Nya namina Yusuf. Yusuf harita di jahilan ku raka-rakana, di piceun, dijual. Tapi Yusuf tetap bager kara-karakana, henteu dendam. Nya henteu hoyong ngabales. Yusuf tetap mikanyaah saderek-saderekna sok sanaos anjeunna tetep dipikang-ewa ku raka-rakana. Hoyong terang cariosna kumaha? Hayu urang sakseni. Aya hiji jajaka kasep jeung bager, ngaranna Yusuf, anu satuluyna katelah Nabi Yusuf. Boga lanceuk 10, manehna kacida dipikanyaah ku bapana, anu ngalantarankeun lanceuk-lanceukna mikangewa ka manehna. Hiji mangsa Yusuf dirogahala ku lanceuk-lanceukna. Mimitina digebruskeun kana sumur. Terus dijahit deui ti jero sumur, tuluy dijual ka sodagar urang Mesir. Sanggeus sababaraha taun lilana, lanceuk-lanceukna papanggih deui jeung Yusuf waktu rek meuli dahareun, lantaran dilemburna keur ka tarajang paceklik. Barang gok papanggih ge, Yusuf geus apaleun ka lanceuk-lanceukna. Kulantaran boga hate anu mikanyaah, tuluy manehna ngabejakeun yen dirina teh Yusuf. Atuh puguh bae lanceuk-lanceukna kacida rareuwaseun. Tapi Yusuf buru-buru nyarita yen manehna tetep ngahampura ka lanceuk-lanceukna sarta mikanyaah. Tah kitu caritana barudak nya. Yusuf mah bager pisan. Sanajan dipikang-ewa tapi tetep mikanyaah. Kumaha? Mega bade kitu? Nah, Mak, muhun. Mega juga rek jadi seperti Yusuf. Tah sae urang kada gaduh tekadnya. Ulah hareureuy ulah maseaan batur. Lamun urang dipikang-ewa kudu tetep mikanyaah. Doakeun jalmi anu mikangewana ka urang nya. Keun we da babales mah urusan Gusti. Tah kitu barudak, urang sadaya oge kedah diajar saperti Yusuf nya. Tetep mikanyaah sanajan dipikangewa. Cak duwi ka dieu heula. Caki dina dinten ieu urang tepang deui dina carios anu sanesna. Yuk dadah. Dadah.